Brad, jadinya apa tuh? Kayak ajaran agama anyar sih ya. Di mana? Tadi lemur tetangga. Anjir. Sesat sia kosim beureun eta mah. Henteu Brad. Iya mah justru gaul Brad kekinian. Kekinian kumaha teh? Pan model urang mah nya agama Islam. Madhabna teh Imam Syafi'i. Heeh. Ieu mah mazhabna teh Imam S. Arifin tah. Anjing madhab nepikeun ka Imam S. Arifin. Wah emah. Lain eta ajaran agama atau ajaran pongdut anjir. Aing culiga eta mah elektunan anjir ya guys. Ona rek ngiluannya. Kala dipikir-pikir heula Brad Anjing. Hah, aya wae ieu ya tabir kepalsuan. Apa teh kamari pandar na inu maot di aku gulung ombak. Innalillahi. Urang mana cenah bi? Urang Bandung cenah. Karunya nya. Heueuh talin alamun maotna keur liburan, eta kasutna maot husul holiday lain Eta maotna poe naon bi? Ya poe Minggu. Henteu kaasup husnul holiday nya poe Minggu mah. Kaasupna maot husnul capri day. Agok ebah anjing. Serempak deui wae ieu bibi aing ampun teuing. Aya wae ieu ya cucuk jamar roti. Naon eta oneh? Teh manis, Brad. Nying. Please, Ceng. Ya, iya teh di kafe. Nya, kafe kopi mewah. Kafe ya teh, Ceng. Mesen teh manis si saroceng mah. Aya Aceng teh damang tipas ngohanya. Teh manis. Aceng lain teh hayang, Brad. Kos batur ngaropi kitu, Brad. Nah tuh. Aceng mah dicaram ku dokter, Brad. Caram ku dokter kunaon nih? Aya penyakit cenah, Brad. Penyakit naon? Asam lambung, Brad. Oh, paingan atuh. Oh. Temenang asam lambung mah karena kopi mah bener. Eta, Brad. Ari asam lambung jeung asam urat, Brad. Hasil mana, Brad, eta, Cing? Hasem ti ucing, Ceng. Hasem ti ucing. Nah iya guys, nya anu disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali teh nu kieu teh. Hasem ti ucing, Ceng. Anjing nu kieu wae tanyakeun ieu. Ampun teuing. Hah bisa wae ya anak entok ya. Cing anjing. Geus inum tah. Si leuleus anjir. Sarua bahae nama. Kunaon di kosim ngalamun bae. Parusing kosim teh bi keur loba masalah Sabar kosim jadi jalma mah. Jangan ajari kosim sabar bi. Tiap bulan kosim bayaran listrik teu lunas-lunas oge sabar kosim mah. Misalnya bibi oge teh lunas mayar wifi unggal bulan geura. Sarua atunya. Gila joanan keneh ieu nu rarempang. Kos. Tujana kemarin mana hasil di Kubang. Nong lauk loba cenah. Atuh. Loba berat kosim. Enang beres sakiloan mah joy. Sakilo. Heeh. Harudang anya. Itu naon panah eta? Biasa we. Gehu pan andalan kosim mah. Wah, aing make gehu ge anjir eueuh nu nyangut. Teu meunang di dinya mah kamari. Tuh aya teh naik hiji-hiji acan anjir. Gehuna jeung naon? Gehu ku. Salah atuh di dinya mah. Dicengekan atuh Brad. Eta mah kayak cengek bener asli mana? Heeh. Udah nyawa ti mana maneh anjir. Kalau makin jeung kudu make cengek segala. Pan kamari kosim ngobrol jeung laukna sok geura di dinya ge nya lamun murak gehu eueuh cengekan habar anjir. Sarua lauk ge. Ngobrol cenah anjir. Nya ada. Ieu pan kosim si manusia ikan, guys. Tuh. Iki Brad manusia ikan mah. Naon tuh maneh?
superhero kosim gitulah. Anjing ya kekeh teh aya superhero kosim cenah. Heuh, siapa superhero ramat lancah. Aya wae ya. Spidermut. Spidermut anjing. Kamana atuh nya ieu hayam hiji deui di kandangan ngadon eueuh. Meng. Meng. Bandel-bandel teuing da eta hayam mana atuh nya? Di dieu paingan, di teangan, di hareup. Keur naon di kandang hayam moyak kieu? Nya ngandangan hayam atuh. Kandangan hayam cenah ieu. Di mana teuing ngagaroan hayam ku meng. Di mana-mana ge ngagaroan ucing meng nabi. Si ganti dia. Tiba heula bi, tiba heula ge kitu. Geus lah, ke deui we ngasupkeun hayam malah da geus kolot lin hayamna. Ah geus aki-aki malahan. Heeh. Apaleun meureun balik. Geus kolot mah hidang. Ieu, tulungan urang. Urang teh ditelepon ku babaturan. Manehnana di perusahaanna kurang karyawan hiji. Manehna butuh nu gawe ti lemur di dieu. Cing pangneangankeun bi. Lah atuh kari si Emo teu daekeun di. Mungeun bieu ge kurang tawaran. Saya mau mah. Ai maneh hese nya di lemur ayeuna neangan jelema anjir digawe. Duh ampun teuing. Lah gampang kari manggil tim SAR geura. Please bi. Yah, tim SAR mah ajang neangan jelema anu kasasar. Ya, ajang neangan jelema anu titeuleum. Tim SAR mah lain neangan jelema anu arek digadag. Ya mongeunnya bi aing serempak deui wae ieu. Ampun teuing. Salah nama aing teh da ieu mah jeung ka dieu sagala. Usah balik Ya, ngagaroan ieu ngagaroan hayam nya. Ade omat ulah meng. Ieu ngagaroan hayam mah kieu ya. Tut gitu. Sok nyampeurkeun dijamin. Brad, menang tuh? Teu meunang ku saha atuh anjir walungan nu aloh. Maksudnya aya tuh laukna. Ya aya atuh pan di walungan mun manu kapinis eueuh anjir. Dia masuk pertanyaan teh. Lain tadi maneh ribut cenah di pasar anjir terus si saroceng. Ribut naon deui maneh? Ah biasa tau mah Brad. Biasa kumaha itu. Depan orang teh empo jongko geningnya. Tah. Sebaju teh mah lurah euy. Baju 5.000, celana 10.000. Terus Apanya orang teh dijualan eta teh. Urang Teh kala guntrang jeung nu boga eta na. kumaha emang guntrang kunaon? Masalahna naon guntrang? Horeng eta teh. Ieu laundry, Brad. Anjing. Ngomongkeun saremo. Jadi teu mikeun eta teh nu dagang teh. Itu Rek dibeli ku maneh teh. aing kala kawirangan we. Cek aing ge baca heula koplok. Ngomongkeun saremo anjing. Hanas geus ngotot sia teh barenya ka tukang kios teh. Ya, ka tukang laundry mah maneh mah mending oge entong beli baju entong beli celana. Seuseuh banget nya guys ya. Aing mah. Bisa wae ya anjir ya. Kuku muat tilelep.